A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alil baitihi kiram wa ila hadrati khususan Nabi Allah Hidir alaihi salam Balian bin Malkan wa ila hadrati khususan Sultan Auliya wa Nasyahadul Qadir Jailani Qaddasallahu syirah wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanah Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan Hadratus Syekh Kyai Haji Asyik Masyari wa khususan Kyai Haji Ahmad Fakih wa khususan Aizalani radhiyallahu anhu wa farallahu bahum usulihim wa furu'ihim bil barakati wa Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Mana anjana? Wala yajibu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu jeung henteu wajib naon al-ghuslu eta ngumbah. Naon al-ghuslu sya'ri ngumbah buuk. Anabiti anu jadi fil aini dina panon. Awil anfi atawa dina irung. Wa innama jeung pastina wajib wa innama yajibu jeung pastina wajib naon gosluhu ngumbahna itu buuk mina najasati tina najis ya khaladhiha karena beratna itu najis wa yajibu jeung wajib aidon deui isalul mai naon isalul mai naon isalul wa yajibu jeung wajib isalul mai nepungkeunana cai ilama karena perkara tahtal hurlati anu aya handapeun ku kucup lianau karena sanyanyana itu madzahirun eta hadhir hukman cek hukum wa illam yadhar jeung sanajan teu dhahir ieu mah hisan cek panca indra liana karena sanyanyana ku kucup mustahiqatul izalati mustahiqatul eta hak atau eta ngahak al izalati kana dileungitkeun wa min samma jeung tina arah-arah karena kukucup lau azalah lamun ngaleungitkeun kana itu kukucup sahsun sahsun hiji jalma wala dhamanu maka henteu katempuhan alaihi ka eta jalma walau lam yumkin jeung lamun henteu kongang naon goslu ngumbahna ma perkara tahta anu aya handapeun kukucup bila bijalati hanging kalawan ngaleungitkeunana itu kukucup wajabat mangka wajib ngaleungitkeunana paing tadarat maka lamun hese itu kucup salat mangka salat ya jalma kafa kidalna cara jalma anu apa kidit tahurain ana cara jalma anu eueuh cai jeung taneuh anu suci duanan wa hadza fil hayy jeung ari ieu wajib eta dina eta di anu hirup
Wa amal mayit jangan apa narisi mayit pahayasu mangka eta di mana-mana lam yumkin anu teu kongang naon goslu ngumbahna itu mah perkara taha anu aya handapeun kukucup la tunazzalu maka ulah dipiceun itu kukucup lianna karena sanyanyana ngalengitkeun itu kukucup dalika ngalengitkeun itu kukucup ya daru eta dibilang-bilang izdiraan eta ngahinakeun bihi ka mayit wa yudfanu jeung dikubur itu mayit bila salatin kalawan ulah disolatan ala mu'tamadim kawal mu'tamad inda romli munggu imam romli muk di mana al hah sok lah gancang ting berarti baca di kitab dan jajar baca di terangkeun dari mutolaah urang mah kita beletik we ngajieuna ge sapina luhur-luhur teuing bisi ragrag leutik ke hese macana anu gede dikeluleukeun bukan tempoan deui ulah cenah leungit kitab teh kitab ti tahun 83 aya keneh tuh 83 dibukaan deui meh naon meh apal naon cenah naon cenah atuh ger ngering asa teu ngaganggu we da mana masuk ngaganggu ngebuah kita ngerokok kamari Ki Musonib nyaritakeun masih kene pasal adus rukun adus kamari 2 fardu adus kahiji niat terus kadua ngaratakeun badan ku cai ayeuna ge nu suci deh kamari teu parat jadi rukun atau fardu adus anu nomor kadua teh nyaeta ta'mimul badani ngaratakeunna badan bil mai ku cai ayeuna cai nu suci ketika kamari dicarioskeun wa minhul anfu wal unmalatu wa minhu jeung eta tetep tina satengahna anu dhahir ya kudu kakumbah gitu al anfu ari irung wal unmalahu jeung tungtung ramo mutakhadzatin anu dijieun duana mendek kuku selap-selap eta adus teh kudu ieu kudu non kudu apik adus teh nya adus teh sakabeh juz badan teh kudu kacayan matak bisi dina hanapeun kuku aya anu nilep kulit naon eta teh kudu kakumah eta teh mau dina kuku suku dina leungeun pakaian beka rapet kuku teh nya padahal eta wajib dikumah gitu matak kudu apik adus mah beda jeung mani biasa mah kaliwat teu naon tapi ari adus mah itu kudu rata kudu rata eta adus mah nya hanapeun kuku gitu satuluina kumaha cenah lamun ieu mabuk ya ngumabuk anu jadi dina panon
maksud buuk nu jadi dina non teh bulu panon apa saya tanya wala yajibu jeung tuan goslu syahin nabi ini wala yajibu syahin nabu nabi ini dina panon kumacana bulu irung bilaan tahu irung nah nyai kulit nama nu anu sakira-kira karamba mah bisa kumaha anggar apik-apik mah wa inna ma wajaba ghusluhu minan najasati li khallatiha wa inna ma jeung pastina wajib cenah non ghusluhu mbahna itu bulu buuk nan najasati tina pirang-pirang najis ini lamun aya sana wajib ka kumbah lamun aya mah teu naon cenah make kudu ka kumbah Iha karena berat nah itu najis berat orang rek ibadah komrek sholat kudu beres bisa aya najis itu nggak aya dina bag-bagan najis cuci di najis dana dina peana dina tempatna itu kudu suci untuk mulai sajadah tadi dia tah oh mah seuseuh najisan yang disuknya kayak bagian anak ya wajibu jeung wajib naon isolul mai ihdal ghurlati ya karena beratna itu najis goladoh manomu goladoh ceningnya wayang wajib isolul mai nepung kenana cai ilama barang juj badan makan perkara juj badan tata anu aya di handap gurlatin puk ya mata kudu disunatan nah dihanap ya tete kudu kakumah tete lamun mah teu kaku teu sah itu eta kukucup di jerona jero kukucup matak dikeureut di sunatan gitu eta huluna teh pan dibungkus ning kukucup bungkus dikeureut beletong gitu tah lamun teu dikeureut maka kudu dikumbah wayahna di ka jero mun obat ngisang mau adus mah gitu si anu sunatan ari bisa mangarakna nu di jero-jero kukucup teh naon teh sunatan kan pada hese teh hese atuh rapet nah cenah jangan make kudu dikumbah eta nu jero kukucup atawa handapeun kukucup teh jero kuncupna eta na make kudu dikumbah pan eta mah di jero li anahu karena sanyanya na itu perkara kukucup gitu. Dohirun eta batas dohir batasana dohir kudu kakumbah hukum wa ilam yadhar jeung sanajan teu katingal gitu teu katingali tadi dibungkus kucupna ya jalma umur 20 tahun
dibakar umurna teh 20 tahun manehna candi sunatan ting era ting konon komo sekolot mah sunatan candi sunatan maka jero kukucupna wajib dikumbah lamun adus teh lamun ngisang ge wajib dikumbah nah cenah make wajib dikumbah pan teu katingali jadi bungkus kukulut di annahu dohirun hukman karena sanyanyana itu kukucup dohirun eta dohir cek hukumna malah mungkin pantai katingali cenah ya dari jero kukucupna ge wa ilam yadhar jeung sanajan dohir teu katingali ieu mah hisan teu katingali lam yamdu teu katingali hisan cek pacain ta cek panon pan teu katingali ku panon mah lantaran naon di jero kucupna eta di kudu kakumah makana ku ayana hese na dikumah eta jerona kukucup aya kedah sunatan jadi babari ngurusna aya dipiceun mah gitu. Lamun bisa mah eta ngurusna ana bisa urus kan berahese maker katingali dia hisan cek panca indra cek panon itu maksudnya lina karena sanyanya kukucup mustatul izalati karena sanyanya itu kukucup mustahiqatul izalati eta ngahak atau kudu haknya kudu izalatin karena dileungitkeun gitu sunatan sahabat disunata saman bisa mah baleg yang staukat kacaan di urang mah tahun 4 tahun gitu jarang ada 12 tahun mun daerah Jawa SD kelas 6 SD cari sunatan teu naon hegae rawe oge nganu ulah kabuka bal sababna ngaraksan aes gitu kumaha cenah jengan daya mahnya rasuk Islam umur 40 tahun tapi acan disunatan kumaha lamun gitu anger wajib kudu kumbah jerona ku atuh mun kitu mah kudu dikeret cenah eta teh atuh ceun bae sebuluan kan iceun wajar cenah lihat menyunat kolot mah sababe tegala kan pernah gitu pernah ya mualaf umur 40 tahun kurang lebih sunatan tentu lihat kerok heula ceng teh lah kerok heula halangan gitu tah dikeret make laser gitu ada kalau 2 kali headset 3 kali buntungkeun hangit teh ka budak eta teh henteu liateun laser mah rek ku lihat ka inerak mah teu nanaon nah eta nya hah leungit eueuh jika hulu cacing kan ngariut asa naon bisa meber ketika beres dileutik gitu makanya mesti disunatan kudu disunatan tak dia sahur Syekh Nawawi oge nya li annaha mustahiqatul izalati karena sanyanyana itu ngahak kukucup karena dileungitkeun kudu dileungitkeun kudu dipiceun mata disebut sunatan wa min sama jeung tina arah-arah liana mustahiqun tina arah-arah mingahakna dipiceun kuduna dipiceun lau aja lamun ngaleungit kan karena itu silahkan itu kukucup sasun saiji jalma palaya domanu maka henteu katempuhan alaihi ka eta jalma
Geus beres yo, dikeureut sunatan ya budak, beres peletong teu ieu deui, teu mancung deui. Sunatan, tah lamun geus dipiceun, geus disunatan, dipiceun, dipiceun nya disunatan teh pala zomana alaih, maka henteu katempuhan, teu kasalahkeun gitu eta jalma teh dina masalah sesuci, teu kasalahkeun ku sabab naon? Kapiceun gitu. Pan eta teh kudu dikumah teh. Ayeuna nyungcung ka ku kucup teh huluna teh kudu kakumah, matak lamun kapiceun sunatan leup dibuang babari pun ngabersihan. Jadi teu katempuhan kana dosa-dosana. Lamun mah teu kapiceun kumaha? Ya katempuhan dosa tanggung jawab sabab eta tempat nyangkungna najis. Salah. Dan ya can lengser. Sehat. Eta. jadi penting disunatan teh gitu. Seolah wajib beda rek ngalaksan kewajiban. Nya lamun bisa mah ngaraksana teu nanaon teh disunat. Beda lalaki jeung awewe. Aya awewe mah disunaten lain karena tempat nyangkrung najis, awewe mah sebagian guru nyaritakeun awewe mah pangna kudu disunatan lamun awewe teu disunatan jadi hipersek gitu. Lain kiper bahaya awewe mah cacakan disunatannya membahayakan walaupun disunatan. Walau lam yumkin jeung lamun teu kongang naon goslu ngumbahna ma perkara tah-taha anu aya handapeun ku kucup ila bi izalatiha angin kalawan ngaleungitkeunana itu ku kucup wajabat mangka wajib ngaleungitna. Ijae umur 16 tahun sunatan manehna candi sunatan da sadengkeun 16 tahun teh geus baleg ceuk sapinah cirina baleg teh aya 3 hiji tamamuhum sasarota sanatan umur 15 tahun pidakari wal unsa yang kedua wal ihtilamu pidakari wal unsa litis isinina karena umur 8 tahun katilu Allah hayadu jeung head pil unsa di awewe litis isinina kalayan umur 8 tahun. Iya make jahit umur 16 tahun tapi can disunatan kumaha cenah eta? Walau lam yumkin non goslu taha walau lam namun mah teu kongang teu mampu teu bisa non goslu taha non goslu ngumbah nama perkara tahta anu aya handapeun ku kucup teh teu bisa ya si jahit teh ngumbahna teh hese cenah ngumbahna teh dina waktu ngisang kadang-kadang teu dikumah da hese teh dina ku kucupna sok nyangkrung cik teh itu komo dina adus mah kasayan pisan kumaha cenah lamun kitu teh ngumbahna teh da hese ngumbah nu ada jero ku kucup teh eta gitu. Kumaha cenah lamun kitu teh ada katinggalina majigana teh ieu teh kudu dipiceun cenah ieu ku kucup teh anu tadina awong-awongan bisa ngaraksa nepi ka teu disunatanana ai pas kenyataanna teu bisa ngaraksana ila bi ijalatiha angin ku ngaleungitkeun eta ku kucup kumaha lamun kitu teh wajabat maka wajib ngaleungitkeunana gitu. Nyai bisa mah teu nanaon teu disunatan ge gae
Kan juga kalkun bernya kal Hah? Jika ciput itu kan juga kalkun moncong gitu. Aduh, itu mana yang ngaji mah apalnya. Oh, no eta teh tempat nyangkrung najis. Eta teh para geus lamun kiih teh kan cai kiih teh nyangkrung di dinya teh. Sedang kudu ka kumaha lamun teh ka kumaha teh sareng bawa najis. Kumaha lamun kitu tah? Ya meureunnan lamun kitu teu sah salatna. Bisa ngaraksanan teu cenah. Hese, mun hese mah ila bi ijalatia angin ku di non ku dipikeun we meh babari mah wajaba wajabat mangka wajib disunatanana dileungitkeun da ku kucu. Wajib. Pain ta'adarat maka lamun hese itu kukucuk sholat mangka sholat ya jalma kapakidin halna cara jalma atau huraini jalma anu eueuh cai jeung taneuh kaya jalma nu teu suci maksudna mah kaya cai teh taneuh teu suci we. Jadi lamun eta si Jaid umur 16 tahun teu disunatan hese ngabersihanana wayana hese ngabersihanana maka ngagabogaan wajib ila bi ijalatia wajabat ngagabogaan kewajiban keur ngaleungitkeun teh ku kucup ayeuna henteu kumaha cenah lamun teu tah fa in ta'azzara shalah kidil tawahhuruin fa in ta'adarat maka lamun hese ngurusna itu ku kucup ngumbahna ku kucup itu shalah mangka salat ieu Jaid ieu jalma apa kini tahurena sepertikan sholat jalma anu eueuh cai jeung kana dina pada sholat anu bari mawana najis ku aya eueuh cai eueuh taneuh berarti teu suci gitu. Mawa najis we sholatna kitu teh disunat untung disunatan keur leutik jadi teingetnya da baca lamun disunat ayeuna wah asa kan tinggal dikacepet ku sleting oge kan beureum abun celik kulitna teh al keur leutik sunatan ceurik langsung memotoran wa hadza fil hayyi jeung ari eta wajib itu di nu hirup eta kabeh nu tadi teh dinisbatkeun keur nu harirup gitu wajib ngabuang wajib ngaraksa wajib keur nu hirup eta teh kumaha cenah lamun nu maot si Jaid umur 50 tahun paeh ieu efek teh can disunatan eta kumaha susucina nyaman keur hirupna susunya wetah-wetahan mah eta cenah dosanana kumaha meureun eta apakah kudu bursel-bursel di kumaha jerona dicookun ngamanian teh meureunna kumaha cenah lamun kitu tah pamal mayit jeung anapun ari mayit pahes mangka di mana-mana mungkin henteu kongang naon goslu ngumbahna teu mampu teu bisa dikumbah hese rapet jerona matah taha perkara anu aya di handapun ku kucuk teh la tunazzalu maka ulah dipiceun umah we tong dipiceun nyarek nu mayit rek disunatan heula urang geureut teh cenah lah mah babari ngumahna ulah biasa we liana dalika karena sanyanyana itu ngumiceuna itu eta disebut naon yu'addu irdiraan eta disebut ngahinakeun atuh heuh nu paeh dikeureut kanyutna kitu nya eta bae cenah ya Jaid umur 30 tahun maot ya ternyata can disunatan tolong dikeureutkeun ya antep urusan pribadina eta penting tugas nu amanian ngamanian
Dibersalkan kumaha gitu. Gitu. Saya cenah enggak cenah hese tong dipaksakeun. Jadi lamun dikeureut kumaha? Urang keureut teh ulah cenah naon li anna zalika yu'adzu izdira'an bih. Gitu. Li anna karena sanyanyana itu ngaleungitkeunana ngaleungitkeunana eta kukucup tinu maut. Kumaha tah yu'adzu tinu maut bi izdira'an eta sarua jeung ngahinakeun bihi ka mayit. Hatir atuh. Geus we. Wa yudfanu jeung dikubur eta mayit. Bila sholatin kalahan ulah disolatan. Ngan teu tega nya. Gitu. Modern utara salat kana ulah ditasolatan da teh kuduna mah. Dan pada orang kan manusiawi. Islam saya salatan be gitu. Ala mu'tamadin inda Romli cek awal mu'tamad mungguh Imam Romli. Wa qala jeung ngadau saha Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar, yuyammamu ditayamuman naon nama tahta naon perkara tatahan wandapeun kukucup wa yusolat jeung disolatkeun alaihi naon itu mayit darurati karena darurat. Cek Imam Ibnu Hajar mah lamun aya nu kitu tayamuman we entong adus mayit jadi ngadusan teh ku tayamum itu lamun aya nu kitu teh pas anu paeh longok ngalayan digadinya ke teh basak di manian har geuning nyungcung kene ya teh. Ya saya umurnya teh sekolah teh 40 tahun. Tapi nyungcung kene. Cek Imam Ibnu Hajar mah tayamuman we cenah anu kitu mah. Salatan mah salatan biasa. Tapi cek munggu Imam Romli mah tong di salatan. Ari cek Ibnu Hajar mah salatan. Tak di salatan. Daya ulama rek teu daya ulama cek Imam Romli. Ayeuna di salatan munggu Imam Ibnu Hajar lamun aya anu geus dewasa geus umur 40 tahun 50 tahun teh disunatan kitu nya maot biasa di salatan berarti eta nurut ka Imam Ibnu Hajar. Cenah imam tong di salatan da teu disunatan teu najis jerona ge langsung we kurebkeun. Tah berarti eta mah nurutna ka mana? Ka Imam Romli gitu. Jadi dina paham agama teh tong maka nyalahkeun. Naon anu beda jeung urang tong maka nyalahkeun. Ieu ulamana mana? Ieu ilmuna bagian naon? Gitu. Seperti ayeuna seur nyarita urusan tauhid. Lamun urusan tauhid diukur ku urusan syariat. Wah, itu bakal awut-awutan moakeuna. Karena sebutan sesat. Dia ya ukuranana. Qala Bajuri ngadawu terus ngadawu saha Bajuri Imam Bajuri wala ba'sa jeung teu nanaon cenah bitaklidi kalawan nurut bidadi ka Ibnu Hajar. Sorry Imam Bajuri mah turut ka Ibnu Hajar salatan teh kan. Bihadihi dina iya masalah bihadihil masalah dina iya masalah yustaron karena nutupan alal mayiti ka mayit katanya sahur Imam Bajuri mah sok apaan sahur Imam Romli mah tadi lamun aya nu maot tos dewasa nu maot can disunatan tos dewasa can disunatan tong disolatan cek Imam Romli mah. Lamun cek Imam Ibnu Hajar salatan we da eta mah darurat cenah kitu. Kumaha saur Imam Bajuri? Saur Imam Bajuri wala basa bitaqlidihi fi hadil masalati. Saur Imam Bajuri henteu nanaon cenah turut we ka saha? Ka Ibnu Hajar fi hadil masalati dan ieu masalah berarti di disolatan sanajan henteu disunatan naon pangna kudu disunatan itunya
Naon pangna kudu disolatan ieu mayit nu can disunatan, pangna kudu disolatan ieu mayit nu can disunatan teh sore Imam Bajuri mah naon satron alal mayiti nyata karena nutupan kasih mayit ditutupan supaya terjadi aib upami kitu nah cenah aya tadi disolatan wah nurut ka Imam Romli ieu mah nah make teu disolatan gitu disolatan sabab cenah teu disunatan usab cak Imam Romli lamun mayit teu disunatan di mana maut ulah disolatan gitu tah anu tadi nanti apal si eta teh disunatan jadi nyerahun pan si Jaed biasa ulin apalna disunatan dah mungkin atau dicarita-carita geus dewasa ge mah apa coba lamun disunatan wah bohong coba ningali moal geus cenah disunatan cik kira ningali geus teh gitu ibaratna gitu eta mah pakai helm nih saya polisi nah tanya jadi alasanana disolatan teh sore Imam Bajuri mah naon satron ala mayiti nutupan kasih mayit gitu ya apa ngaji mahnya nah guru naon kan naon oh sorana pasep ka mana kaskeun jadi kan tadi tilu ulamanya tadi tak sahur Imam Romli al Mutamad lamun mayit tos dewasa maut bari jeung can disunatan maka ulah disolatan Imam Romli sahur Syekh Ibnu Hajar lamun mayit maut can disunatan disolatan be cenah eta mah darurat li darurat terus sahur Imam Bajuri kumaha Syekh Bajuri nyarioskeun turut we ka Syekh Ibnu Hajar cenah gitu turut we ka Syekh Ibnu Hajar mana keterangan teh Syekh Ibnu Hajar lamun jalma maut geus dewasa bari jeung can disunatan biasa we salatan walaupun saur Imam Romli tong disolatan disolatan we cenah kitu naon sababna satron ala mayiti nutupan kasih mayit jadi aya alasan masing-masing lagi wayajibu jeung wajib aidon deui teu make aidonnya wayajibu jeung wajib naon isolul mai nepungkeunana cai ila batinil sya'ri kana jerona buuk walau kasifan jeung sanajan ayana eta buuk anu kandel lakin yutasamahu lakin ngan tetapina yutasamahu dihampur naon bibat ini ukodi nanjerona pirang-pirang anu nyangred alat yari anu lam yasil anu terus tetepung ya cai naon al mau cai laya kana eta lati ida taqada di mana-mana nyangred naon sya'ru bi nafsihi bukna ku sorangan ieu buk sawaun sarua kana buktina eta buk qalilan eta saeutik au kasiron atawa loba Fa'in taqada maka lamun nyangred eta buuk bifa'lin ku dirina sorangan ku pagawean bifa'lin ku pagaweanana fa'ilin anu migawe hopian maka dihampura anil qalila tina saeurupan ceuk huruf adat huruf qalilan anu saeutik fa'ilan qalilan tina saeutik
urupan cek adat wayampuraan mahalin natobuin pirang-pirang lisa asura jawaluhu anu hese naon ngalengit kanana ye lisa au hasolat atawa mata kasilau kata jalma muslatun naon kanyeri kan sakitu heula setik lah nya canggahnya hingga kabamblasan teu parat ngadongeng Nabi Ayub kumaha cenah jengan lamun ieu mah buuk ye buuk teh kandel mun bisa si gimal teh nya eta buuk gimal tah da meureun masing-masingnya penting eta nu gimal sok diangir tara tah rasaan mun diangir penting tara sugan wallahu alam nah atau emang osok diangir kan kitu ada matak anu buuk gimal mah alusna mah tong cenah panjang meh babari ngaraksana kajian butak we cenah gunul gitu meh babari ngaraksana gitu mun buuk gimal mah kumaha cenah lamun dia adus ya buukna teh gimal buukna teh kano ieu adus teh nah kudu nyarep ka jero-jeroan eta buuk wayajibu jeung wajib naon isolul main nepung kana cai ilal batini syari kana jerona buuk payahna we kudu nyerep cai adus mah ya kan caritana keur nyaritakeun adus kan nya wayahna kudu nyerep eta tupan gima cenah ieu teh meureun eta mani tara kitu di kumaha tara wayahna kudu nyerep ieu buuk teh ieu cai teh kana buuk syarin kana buuk pan ieu mah kana cenah buukna oge walau kasipan jeung sadajan ayana buuk eta kandel lakin yuta samau lakin nangan tetapi na dihampura cenah bibatin naon jeronal uqadi pirang-pirang anu nyangret ari anu gimal mah eta wayahna kudu nyerep eta kumaha lamun nyangret ieu buuk teh nali padahal buuk lamun ngahaja ditalikeun hese tah ieu mah nali buuk hese kan setiap lembaran buuk teh kudu kakumah teh mun adus teh setiap lembaran teh nya kudu kakumah teh ari ieu mah nyerep naon nah nyangred jadi ku ayeuna nali kitu pabulit teh nyerep teh kabeh kakumah deng hese teh kumaha lamun kitu tah lakinna yutasamahu bi batinil uqadi allati lam yasil mai dihampura cenah jerona buuk anu kadatin pirang-pirang anu nyangred allati lam yasil mai lam yasilil ma'u anu teu naon teu terus naon cai tetembus cai teh da nyangred teh lam yusilil ma'u anu henteu terus tetembus cai dihampura cenah eta mah ngan anu gimal mah anger kudu nyerep buuk kudu kakumah kan eta teh kudu kakumahna teh setiap lembaran buuk teh kakumah gitu nah, ngopi jang lah jika mal parati wae ieu kan lobanya mal parat saya saparapat jam deh waktu nanti ya makan lo ya maka kudu kumah lu kumaha lamun nyangred nyangred mah dihampura cenah dinten nanti nyarepna oge gitu ilaiha kana itu nu nyangred kita taqoda
di mana-mana nyangred sya'run naon itu buk binafsihi ku dirina sorangan lain dicangredkeun lamun dicangredkeun mah wayahna kudu kabuka dibuka kudu nyerep ya, jadi boge adus teh nya dina adus di mana ya buka gulung kudu dibuka di guar-guar nu panjang teh kitu teh supaya nyerep jadi setiap lembaran-lembaran buk teh kacayan gitu nya anu gimana kumaha anger kudu nyerep kitu ngan kecuali cenah anu naon anu nyangred memenang panghampura cenah dina henteu panyangred pun kitu tah nalinya sabar nali adak jeung adak kitu tah teu kakumbah jerona teh nyangred eta mah dihampura cenah gitu asa nyangredna ku sorangan idza qadda sya'ru binafsihi di mana-mana nyangred naon tuh buuk binafsi ku sorangan nyangred gitu kumaha cenah daya masa eutik nyangredna ge sawaun kana qalilan sarua bae cenah buktina eta buukna nya qalilan eta saeutik au kasiron eta loba gitu Pain taqada maka lamun nyangred itu buuk dipalin ku pagawean pailin anu migawe ufiya maka dihampura anger dihampura ane kolilin tina saeutik urupan cek adat wayu pajang dihampura cenaan mahali naon tina tempat tobuin pirang-pirang lisa asuro anu hese ieu lisa teh pan sok pageuh ning dina buuk teh pageuh eta lisa nyeceb kana sirah teh kitu tah pek teh adus teh kahalangan ku lisa hese entah kudu make sampo lisa teh cenah marurog gitu nya ya menyerap si enon si cair kana sirah teh lantaran kahalangan kulit cenah lamun kitu teh malin tobu'i tempat pirang-pirang lisa asuro anu hese jawaluhu naon ngalingitkeun talisa awha salat atawa mata hasil lahu kaitu jalma masalatun naon kanjir lamun dipaksa supaya nyerep kalau kaya masalah karena kaya kenyeri ae uqubatun tegesna siksaan atau kanyeri diijalatin ku ngalengitkeun nama perkara alai anu tetep dina eta tempatna insarin tina tetep tina buukna halna tetep tina buukna hese ieu mah nyeri dilaana teh di ieu teh wah di garoan hoyo kitu hayang nyerep teh anger we karena kanyeri karena hese asa kasiksa rarasaan teh nya kumaha lamun kieu teh gitu walaya taju jeung teu butuh jalma li tayammum kana tayammuan mali tina tempatna lisa tadi wayajibu jeung wajib naqdul adha wayajibu jeung wajib naqdul dhafairi naon mudarna pirang-pirang itu gelung wajib diudar model itu sarua bae cenah eta mah nu lisa kitu mah nu hese mah meunang panghampu bang walaupun supaya nyerap kudu nyerap gitu mana dia wajib jeung wajib naon naqdu mudarna al-dhafairi pirang-pirang gelung in lam yasil lamun teu nepi naon al-mau cai ila batiniha kana jerona gelung ila binakidin angin kalawan di udar gitu tah menawi masuk di gelung nih dibeungkeut lah kitunya digelungkeun tah perlu di udar gitu lantaran naon dina gelungan eta cai moal nyerap kumaha cenah lamun bisa nyerap nya hega eta naon bisa nyerap mah ngan lamun teh bisa nyerap kecuali di udar ya wajib di udar dibuka gelungna atau kernaon mani digelung atuh dira eta tatimatun ari ieu hiji kasampurnaan wa sunanuhu jeung ari pirang-pirang pasunatanana adus sab'atun eta aya 17 sunatna dina waktu adus gitu sunatna menggawe adus sab'ata asyara eta aya 17 atas miatu kaiji maca bismillah
Wa ghuslul adza jeung kadua ngumbah kokotor sawaun sarwa bae. Wah parat 7 menit deh. Asun ada sawaun sarwa bae kana buktina ya zatohiron eta suci ka maniyin cara mani wa mukhatin jeung cara leho. Eta ngumbah kokotor mana mani leho toh. Mani najis teu? Teu. Leho najis teu? Henteu. Conge najis teu? Henteu. Cileuh najis teu? Henteu. Ayeuna dahdir najis teu? Henteu. Ciduh najis teu? Henteu. Geuleuh barang geuleuh. Kesang najis teu? Henteu. Kudu apal teh jajan. Tadi maca kaeje dina adus teh maca bismillah. Sunat. Kadua ngumbah kokotor. Seperti mana kokotor teh nu dohir? Sapertikeun mani wa mukhatin jeung leho. Najisan atawa itu nu najis kawadin seperti wadi wa madiyin jeung madi itu pun dikumbah da kokotor teh. Wadalika jeung ari itu sunatna adus ida kana di mana-mana aya anajasatu naon pirang-pirang najis. Goero mogoladatin eta lain najis mogoladoh. Mun aya najis mogoladoh kumaha tah? Wa kanat hukmiyatan jeung buktena itu najis eta najis hukmiyah aw ainiyatan atau najis ainiyah lakin ngan tetapi natajulu leungitkeun eta najis ainiyah eta bigoslatin ku ngumbah nawai dan dosa kali sunat tah bersih dina adus teh gitu najis kana kumaha cenah najis mogoladoh. Nada najis mogoladoh banguah na ge kudu 7 kali make taneuh salsejina. Maka lamun rek adus wayahna sartu heula. Entong ada gegere ka kumaha entong mejana beda jeung najis ainiyah. Najis ainiyah picen jentulna picen ayeuna geus sange bareng jeung adus sakalian teu naon najis ainiyah mah. Ai najis mogoladoh mah teu meunang ku sakali. Jadi kudu disarentu.